Nalika Rasul bade pupus bagian katilu. Malaikat maut diparentah Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya lungsur nyumpingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu nuju ngayak-yak teu damang repot. Pek gerak cabut ruh Muhammad kalayan pinuh ku lemah lembut, pinuh ku kaasih. Lamun maneh na ngijinan pikeun asup ka imahna pek anjeun abus. Tapi upama teu ngijinan anjeun ulah abus sarta kudu balik deui. Lajeng malaikat maut nyumpingan bumi Rasul dina wanda urang Arab Badui. Teras uluk salam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kasalametan tetep kanggo aranjeun yeuh panggeusi bumi kanabian sareng sumber risalah. Nah abdi tiasa lebet. Siti Fatimah putri Rasul ti lebet bumi ngawaler. Aduh punten Bapa, Rasul teu tiasa nepangan jalara nuju teu damang repot. Teras malaikat maut mulih deui teu lami sumping deui bari ngetrokan panto bari uluk salam. Sareng nyungkeun widi kanggo lebet ka bumi. Ti lebet ka kuping swanten Rasul naroskeun ka Fatimah. Saha anu ngetrokan panto teh? Fatimah ngawaler, urang Badui anjeunna hoyong tepang sareng salira tapi ku abdi diwagal. Tapi waktos ketrokan anu katilu kalina ujug-ujug bulu punduk abdi ting puriding pating puringkak sareng abdi ngaraosieun. Saur Fatimah, nya harita Rasul nyarios, anaking apal henteu saha ari manehna teh? Henteu non ama, saur Fatimah. Eta teh malaikat maut anu nyabut sagala rupa kanikmatan sarta hawa nafsu. Manehna anu misahkeun antara urang, manehna anu ngajadikeun kuburan jadi rame. Nguping kitu Fatimah nangis ngabangingik bari nyarios. Tarik temen kacida rohaka na musibah anu baris katampi ku abdi sadayana ku pupusna nabi anu panutup anu ngajantenkeun wahyu pegat ti langit. Nguping cariosan Fatimah kitu Rasul nyarios. Hidup ulah nangis jeung ulah midangdam kitu. Justru kudu ngarasa bagja sabab hidup anu pangheulana baris nyusul Bapa. Yeuh malaikat maut mangga lebet. Saur Rasul ka malaikat maut anu masih nungguan di lawang panto. Lajeng anjeunna lebet bari uluk salam. Assalamualaikum nun Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wal Rasul. Anjeun sumping teh bade nganjang atanapi bade nyabut roh. Saur Rasul, bade duanana upami salira ngawidian mah, upami henteu diwidian abdi bade kaluar wangsul deui. Saur malaikat maut, di mana malaikat Jibril? Ku abdi dikantunkeun di langit dunya nuju nampi bela sungkawa ti para malaikat, waler malaikat maut. Teu lami malaikat Jibril lungsur teras calik digigeureun mastaka Rasul. Teras Rasul tumaros, anjeun uninga rehna ajal abdi parantos caket. Cobi ayeuna uningakeun naon pahala sareng kamulyaan anu parantos disayogikeun ku Allah kanggo abdi. Malaikat Jibril ngawaler, sadayana panto-panto langit parantos muka. Para malaikat ngabaris ngantos-ngantos salira pon nya kitu deui sawarga.
kumaha kaayaan umat abdi dina dinten kiamat? Percanten, yen Allah ngawagel para nabi sareng umat anu sanes lebet surga sateu acan umat anjeun lebet ka eta surga, saur Jibril. Oh, pamikitu hate abdi janten tenang sareng bingah, saur Rasul. Teras nyarios deui, nun malaikat maut mangga bilih bade nyabut roh abdi. Teras malaikat maut nyaketan anjeunna bari bade nyabut rohna. Nalika rohna bade tepi kana tikoro, Rasul nyarios haros-hos. Duh, kacida nyeri jeung peurih na sakratul maut teh geuning nun Jibril. Nguping cariosan nabi kitu, malaikat Jibril ngabaliurkeun raraina. Ningal kitu Rasul naros, nun Jibril naha anjeun bet ngabalieur, naha pedah cecep ningali rarai abdi. Jibril ngawaler, nun junjunan Allah, saha anu tega ningal rarai salira anu nuju nandangan ka peurih sareng ka nyeuri sakratul maut? Waler Jibril. Sok sanaos dina kaayaan kitu, Rasulullah teu hilap ngadugikeun wasiat. Kade jaga salat, sarta sing hade ka hamba sahaya. Nalika rohna bade leupas, sempet keneh ngunyemkeun dua lambeina. Duh umat abdi, saparantos kitu mah leus bae ngalepaskeun napas pamungkasna dina dinten Senen sasih Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah dina pangkonan Ibu Siti Aisyah geureuhana dina yuswa 63 tahun. Anapun anu mulasara jenazahna atanapi layonna nyaeta diantawisna Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas sareng Usamah bin Zaid. Layon Rasulullah dikurebkeun di kamar Siti Aisyah malam rebona. Parantos mulih kajati mulang ka asal, nun nabi nu teu pernah ngangge raksukan sutra, teu pernah kulem dina kasur empuk, anu patuanganana teu pernah tuang wareg, tara wareg kulem wengi alatan sieun kusiksaan naraka. Baraya sadayana cag sakitu carita sajarah ngeunaan pupusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah hilap like, komen sareng subscribe-nya sakitu rupina.